Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Para jamaah baik nu diuk maupun nu pulang, mudah-mudahan kabeh keagihan barakat. Masalah jakula mah tadi geus ngomong cukup Abah Haji ti Cilongok ieu mandek hadir, tapi ai keukeuh mah tidak masalah. Ya, Pak Polisi mana? Naik ka dieu naik. Ka dieu. Masyaallah, Pak Sibli ya. Hiji deui baturna tuh abri naik ka dieu. Aduh, abri naik ka dieu abri. Naik ka dieu, Masya Allah. Ya alhamdulillah. Penting ieu aya polisi eueuh tewakeun meureun nya. Ya mudah-mudahan. Para habaib dzurriyyat Rasul, mudah-mudahan Bib ana di atas tidak masalah. Ya Allah. Habib di bawah tidak mengurangi hormat saya, Bib ya. Ya, Habib Muhammad Al-Haddad, Abah Habib Sepuh di Purwakarta, Habib Mustafa Syahab, Habib Umar Ba'bud, dan ini TNI. Ini polisi. Mudah-mudahan TNI dan Polri bersatu sehingga Indonesia semakin kuat, bangsa semakin kuat. Kulantaran TNI jeung Polri ngahiji, walaupun ieu gagah ge di luar, di imah mah dicakar ku pamajikanna. Guru kita pun paman Abah Kiai Haji Jalal anu parantos masihan nasihat nu luar biasa. Mudah-mudahan nusa kumaha dicaritakeun tadi urang kasinaran ku sinar Kangjeng Nabi. Amin. Urang doakeun beliau selalu sehat panjang umur. Mudah-mudahan selalu jembar rizkina jeung kasumpinganana kalembur impak khususna umumna ka urang kabeh anu hadir. Ieu aya athar aya tapak sehingga ku hadirna anjeunna urang dibere semangat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Segenap para panitia penyelenggara, tokoh masyarakat Rimpak Tengah, Malang Tengah, Rimpak Wetan, Kalapa, tak lupa kepada para YouTuber yang berbahagia, mulai dari Rimpak Channel sampai Manchannel, KB hadir. Mudah-mudahan urang nu hadir ku Allah dibere panjang umur jeung ibadah, dibere jembar rizki jeung ibadah, dibere anak incu turunan darek ibadah, jeung mudah-mudahan tadi Quran nu dibaca ku qori urang Kiai Muammar Muda, Kiai Humaydi Muda, mudah-mudahan mawa barokah ka urang kabehan nu bedas. Amina ya rabbal. Hadirin para jamaah rahimakumullah, ngajangkepkeun ka jam 12. Keheula ulah men terus-terus bae. Ieu di tukang geus tinggal batu kali doang tangga si ojal mah. Matak aya edukasi saeutik ieu punten. Urang mungpung kumpul Rimpak Tengah, Rimpak Kulon, Rimpak Wetan. Permasalahan tiap tahun muludan di urang itu sebetulnya meriah. Andaikan ieu jalema teh berakatna bagikeun timbeuri. Bener, Bu? Kan nu pinter kode ke ibu-ibu. Iya, lamun cana diantengkeun meriah luar biasa. Karena memang ibu-ibu teh aya tujuan nu sejen, jadi geus hasil pulang. Jadi eueuh edukasi, eueuh pendidikan ka anjeunna. Maka mumpung karumpul ya tokoh-tokoh asana mun tiap tahun kieu bae urang sarua jeung ngadidik teu kudu ngaji, teu kudu ilmu mulut, geus menang berkat balik.
Betul. Nurugi bapak-bapak. Hayang balik isin manehna. Kumata pada KM? Siap. Aya nu ngomong kieu, kaji, lamun dibagikeun terakhir ricuh, jeung naon urang boga polisi. Bener Pak? Akur Pak? Aku. Sekali-kali polisi ngabagi berkat. TNI ngajingjing berkat. Akur tak? Sebab polisi dan TNI pun mereka punya hak untuk mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Ulah newakan motor bolong bae. Yapanya, oh masya Allah, numatak urang wani sabab maneh nama dulur urang. Ieu patia babaturan kula sakola. Di sakola ge manehna mah kitu ieu tagape lumpangna. Katuliskeun jadi abri. Ya Allah, tapi baretna putih hadirin rahimakumullah. Nu ieu pasibli dulur urang-urang cayur teu asa-asa. Beuh, manehna lamun lewat ge pan someah, klakson be mere duit tilok. Oh, iya. Aduh, masya Allah. Jadi ulah dianggap urang teh ngarendahkeun lain karena geus ngarasa dulur eueuh batas. Pasibli polisi di diona ayat tulisan Kamtib Mas. Ieu abri ayat tulisan ngaranna jideun tah Babinsa. Ieu Binamas. Masya Allah. Mudah-mudahan nih polisi jeung abri ka sorga. Aminah hookeun amat sih. Pernah ditilang meureun. Pernah ditilang. Kumata kira-kira baja romanan, Malang Tengah, Rimpak Kulon, mun ku urang ke mah, yo kan meriah luar biasa. Siarna katempo berkat ibu-ibu lamun deuk dibere terakhir bae satuju. Ibu-ibu mah ngomong lagi kajen kami mah asal menang emih bae endog nama aya di imah cenah kita. Iya. Bangsa ana ya manehna nu mulu dan manehna nu perebut mih bingung kan orangnya. Tapi lain berarti bermasalah, tidak sama sekali. Mata Haji Budoli ngomong lain berarti kula ngaguruan teu ieu mah keur tuker pikiran mumpung kumpul ja kula matulin cara ieu mah sorangan sih nya kula panitia nonya mana sirisna tah aya asal gua andeng be manehna eta atuh kiai nu ngaji Quran di suitan ku manehna mah tah. Masya Allah, mudah-mudahan Risno sing caang kuburanan ada. Allah Akbar. Iya mulu dan dirimpak, termasuk tadi Lebak di Nukula. Mual sukses, lamun tanpa Risno. Iya kan nu iya, nu ngahias daya. Tenda mah boragusnya hiasan anak. Pamajikan mah tilok salin bajuna. Tanyakan kata Epi gitu. Ngomong lagi, nu eta bae pake sapira karak 3 tahun astagfirullahaladzim belikeun nya dulur-dulur jamaah sadayana Rasulullah dakwah 13 tahun di Mekah 10 tahun di Madinah. Apakah Rasul dakwah sehingga Islam datang ke orang ieu mulus? Tidak. Loba rintangan, loba halangan, bahkan datang na rintangan jeung halangan teh di keluarga nasorangan. Abu Jahal, Abu Lahab, Nadhr bin Harith di Mekah, begitu lompang ke Madinah aya Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafikin. Rasulullah nyampaikan risalah, cak Abu Jahal jeung baturna, si Muhammad mawa ajaran anyar. Mat. Atuh kunaon, Mat? Mawa ajaran anu teu akur jeung ajaran abah-abah urang, Mat. 13 tahun dibohongkeun. Lumpat ke Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul munafik leuwih sulit ngabedakeunana
jubahna akur, udang-udangna akur, maca Fatihahna akur, sok salat sagala horeng jerona mangga halangan Islam percis kos tangkal zaitun. Panji Gumilang eta kuduna nu mondokna kadinya si Bentar. Aya Bentar? Enggak. Di sore muter bae. Iya Beb. Di sore muter bae. Tar ka mana? Ngariung kaje. Tuh. Lantaran Rasulullah ge manusia biasa, aya a'rad basariyah teh. Urang dahar Rasul tuang, urang nginum Rasul ngaleut, urang hees Rasul kulem, urang bunga Rasul gesok bunga, urang nikah Rasul nikah, urang sedih Rasul ge sedih. Eta ngaranna a'rad basa pandisariyah atuh. Basariyah sifat manusia biasa anu jaiz dan boleh-boleh saja ada pada diri para rasul, tapi pengurangan pangkat kanabian jeung karasulan. Rasul sedih nalangsa pasti beli dakwah nya. Polisi mengenangan mana nama pariwit bin loba prit gitu tilang keceklok ku pariwitnya. Tuh. Lantaran Kangjeng Rasul sedih, turun malaikat Jibril alaihis. Cak malaikat Jibril, ya Muhammad, innallaha yuqri'uka salam. Wahai Muhammad, Allah salam kepadamu. Ulah sedih cak Allah, ulah susah cak Allah, ulah nalangsa cak Allah. Fastaqim kama umirta, maka jejeg bener anjeun Muhammad kama umirta, seperti apa yang kuperintah kepadamu. Lakonan amal soleh wada'a ilaihi, ajakan jalema kena nyembah ibadah ka Gusti. Maka kadieuna ge kiai, ustad, santri mun negakeun agama ulah heran loba rintangan, kadang-kadang dimitoha. Iya mikna urut kori jadi kieu ya kakula ya. Mitoha. Eta cak mitohana kieu minantuna teh akan ngajar ngaji bae. Eta mitohaluna laki kieu jermanan. Sugan aing boga minantu santri ndek beunghar. Suk ngaji, burang ngaji, sore ngaji, peuting ngaji, ndok hees ngaji, udang hees ngaji. Neng kadieu. Enan bah. Sugan aing sia boga salaki santri ndek beunghar horeng sia jajan ke nungguan nu paehnya. Henteu bah, henteu naon aing mun teu aya incu aing eudeunan sia jeung si eta. Ngaji dong ngaji. Mere-mere rokok aing sabungkus mah. Jarcok ke jarcok. Atuh cengkeh-cengkeh ceban sabungkus. Ya Allah, si Neng na ceurik ngadu ka mana? Mak, kunaon? Apa ngomongna gitu amat? Ngomongnan gitu apa sia? Itu teh cenah salaki Neng diomong, sugan teh boga minantu santri ndek beunghar, laju cenah Neng jajan ge nungguan nu paeh. Eta kumaha mitohan nu awewe? Aing ge akur jeung bapa sia kos kitu. Mitoha. Ya Allah. Tapi lantaran istiqomah, ayo makan ngaji terus. Mitoha harapan. Malotot urang peureum. Mitoha marah urang cicing. Mitoha ngambek bila perlu hees. Ngaji jalan sorogan terus, akhirna ku kasobaran eta kiai Allah mukakeun mata hate mitoha. Nah, tungtungna mitohana sadar alhamdulillah.
asana ieu mitohana ieu. Ya Allah, eta mitohana ceurik nyamperkeun menantuku. Maafkan Abah dari apa yang Abah ucapkan kepadamu. Abah harita mambung deket, tidak pernah mau dekat denganmu. Sekarang ku tak bisa jauh. Waduh, cak minantuna Abah aing urut seleng berarti ya. Hampura Abah cengnya. Horeng karunia ti Allah boga minantu santri. Bo, ieu imah pake ngaji, ieu tanuh pake ngaji. Ya Allah nuhun hampura Abah cengnya. Bah, eueuh jeung salah kolot ka anak mah. Aya ge anak nu minta hampura ka Abah. Datang mitohan nu awewe. Itut meureun. Make ampurannya masuk carewed mambung kuminantu ku anak di hewan hampurannya dihampura mah cager mitoha alhamdulillah. Apakah berakhir di situ? Oh tidak, mitoha beres turuk-turuk mamang jeung uak koalisi cak mamang na jeung uana hey guna henteu budak magahan ngaji eta panumpake majlis tanus bapak urang nu hiji ngomong atuh pan bagian mitohan teu bisa ai 200 meternya sakena eta hayu urang sampeurkeun sampeurkeun waalaikum salam je jamaah mang ulah mamang ya ieu majlis ieu kabehna 300 meter eta nu 200 meter nu bapak urang bapak aing berarti bapak kolot sia ieu kan can dibagi. Oh atuh abdi mah teu terang ieu ngaranna ge jalma anyar minantu Abah anyar mangga bae aya di aku mah pastakim kama umirta lain laju pundung eureunan magahan ngaji neng enangga urang ngajina di gigir imah bae aya di mana ge saya bae ka ngaji di dinya kebel-kebel lantaran istiqomah pastakim kama umirta magahan ngaji na jalan salat na jalan ngadoa na jalan Allah nurunkeun taufik hidayah ka hate mamangna jadi sadar alhamdulillah. Minta hampura mamang hampuranya ku hari mengaji ka majlis di bae reheun mamang kangen ka ngaji nyorot-nyorot di atas isata sok aya budak santri teh nasorot nyorot gitu ngaji naon eta mamang kangen ka ngaji eta alhamdulillah ai mamang sadar agur mamangna bager mitoha bager alhamdulillah kunaon kuari mata tangga angot tatangga manehna keur ngaji jeung santrina eta tatangga nyeungeut bebeledugan polisi nganclok abri merengket hati manehna ge boga pistol ge tilok ditembakeun ieu tilok ge we perang macet bo eta tatangga ngomongna wandeng ngaji bae ngaji buariung kieu haram kitu haram ngadu kotok ulah kotok ai diadukan ku embe kuring diadu ku anak nage anak oh berarti ngalakian embe budak ieu pernah weh tatangga malah teu puas nyieun organ tunggal di gigir majlis masang dangdutan di gigir majlis itu biasa-biasa saja pastakim kama umirta jangan dihiraukan jangan lalu angkat senjata ngabrantas jangan biasa be
nyiaran be waktu anu aman, ngaji be di mana bisa na kaganggu ku suara sapeker, lain berarti tanu make sapeker kurang kudu dieureunkeun dicarekan biasa-biasa saja karena hakikat nama eta ujian ti Gusti. Tatangga hade kuari. Waalaikum tad. Waalaikumsalam. Ye jamaah mang. Oh ya hampura. Eta kamarinya duh Masya Allah. Ingat kuari ting saredet. Hampuranya. Kamari aya hiburan sagala. Oh itu nanaon. Nuhun malah mah. Ku lagi penting eta mah bahagia. Timulai ayeuna kula geus moal-moal deui. Mohon atuh teu nanaon ngaranna ge jelema butuh hiburan. Ngan gua rima urang babarengan we nya. Mohon pokona pangheulana. Sok malam naon ngaji. Besok malam Senin insyaallah abdi mah malam Minggu ge geus mulai di imah cang. Hade tatangga. Tatangga hade alhamdulillah. Apakah selesai sampai di situ? Belum. Kuari pamajikan. Pamajikan jadi ujian. Tepuku-puku boga handphone Android. Aya gambaran ngemeng-ngemengkeun gambar baju baik ka salakina. Kan model ieu mah bagus ya. Nibras. Nu ieu mah hikmat mahal. Mun ieu mah ulah tah kokolor mengaji tapung tah mulai dibalik. Bagus ya kan ya dipakai ku batur teh cak salakina. Tapi kan neng rumasa lah urang masa aya nu penting mah ieu bae anak di pondok atuh kakiriman dahar urang teu kurang alhamdulillah. Heuh sikat tapi kan ku lagi hayang make. Cak salakina neng. Nu penting katutup aurat. Baju manu berem nu koneng nu hejo eta mah baju palsu hakikatna. Nu asli mah warnana putih teu make kancing teu diobras ngan 500.000 tarima nyungcung di luhureun sirah. Malah menang bonus sama pandan sagala eta nih. Jak salakina paeh burung ngari kitu maka atuh hampura kakak cak salakina lain teu hayang nyenangkeun neng tapi kemampuan kakak sakit sadar pamajikanna nubruk ceurik tatangga bager mitoha bager mamang jeung uwa bager pamajikan ge bager aya deui gogodan teu pugu-pugu kiai gering bae gering cak urang mah nu deuk gering mah eta bae nu baju coklat. Jak urang mandeg gering mah atulah eta jak kiai mah meureun rukunan ge dipagakeun alif-alifan ge dipagakeun sakamampuan ja teu bogana naon teu boga ilmu teu boga daya gering bae asam urat asam lambung asam kelek duh gula darah naik kolesterol tinggi duh asup angin bete eureun-eureun pas takim kama umir tak gering-gering ge pagahan bae pagahan karena ketika melihat Rasulullah bukan sekedar penyakit biasa bukan sekedar tetangga jeung mitoha bukan sekedar batur jeung baraya hadirin rahimakumullah Rasulullah jiwanya diancam nyawanya terancam ketika menegakkan la ilaha illallah. Geus kamang santri ieu nu dikobong batur-batur kula pas takim kama umirta ulah heureunana mondokna walaupun loba nu berpendapat tinggaleun atuh zaman ayeuna mah kajeun jelema nu ngomong tinggaleun sebab urang mah lain deuk nanaon mondok eta ngalakonan parentahan ngaluhurkeun agama Allah hasilna deuk diamalkeun sesana deuk disampaikeun ngajak urang keluarga ka Gusti Allah Subhanahu katakan santri kuari gogodana loba ye stan gepeng
baheula mah mun ti peuting teh cenah gitu aya nu sok hudang bahasana mutolaah ti peuting kuari mah asana komun lain santri ge ti peuting eta atuh diceulina aya kabel putih teh handset MP3 ieu budak laletik kuari ti mulai orok beureum geus bisaeun muka YouTube bener tah aplikasi KB aya di handphone, micet aya micet. Aya nyapanya? Pak polisi aya. Micet eta naon micet? Itu ya. Iya, Bapak punya aplikasinya? Enggak punya. Ah, bohong. Micet itu aplikasi wanita nakal yang diupload dari Play Store oleh laki-laki hidung belang. Anjay. Ya. Jadi eta aplikasi nu kitu micet, pinjol, kemudian judi online sebetulnya Kominfo kalau mau menghapus bisa, Saudara. Tapi kenapa tidak dihapus? Oh, ada pendapatan untuk negara, lumayan pendapatannya. Maka hadirin rahimakumullah, kunaon? Abah almarhum di Cilongok ka urang santri hookeun omat majelis mah ulah aya duit etaan duit dinas sosialan. Kenapa? Karena tadi dinas sosial teh kabeh kumpul duit pajak hotel, pajak miras. Kuari berarti pajak micet eta awewe dagang apem. Laju pajak judi online, laju pajak naon deui? Pinjaman online, ribawi, judi online, doraka, jualan apem, dosa. Ayeuna digolontorkeun ka majelis atuh panas, matak dulur urang rimpak, mamang santri, para ustaz, para kiai, urang babarengan saaya-aya kajen tihang awi ge nu penting duitna bersih supaya bersinar agama hirup minimal di lingkungan urang insya terus tik deui micet ieu budak wari budak geus kahareupa bapak-bapak ieu urang khawatir disagigireun urang aya jelema-jelema anu berusaha dengan dalih toleransi ingin mendirikan sarana ibadah anu penganutna ge can aya biraku digandunyeun gereja aya ge urang gandu anu Kristen biraku digandu neuk nyieun wihara neuk nyieun kelenteng neuk nyieun pura ini justru orang yang tidak paham akan undang-undang Pasal 29 ayat 1 dan 2 negara memang menjamin kebebasan beragama termasuk beribadah di dalamnya tapi kan lamun can aya Hindu can aya Buddha kari-kari dijieun wura kejeng wihara ini menyalahi konstitusi di tengah lingkungan umat Islam nyieun gereja salah bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar 1940 anak sahat teh tewak jangan berisik ada polisi nih tah bapak tantangan orang ya mata kaharep ya bapak-bapak ibu-ibu persatuan orang harus semakin kuat karena tidak ada kekuatan selain kekuatan orang masyarakat di lingkungan dia di atas mereka sudah selesai tinggal satu-satunya kekuatan orang awas sing ade ulah ridho ke agama di luar Islam adapun terwujud qada Allah kudu nentukeun nu penting ikhtiar urang geus berusaha bahwa urang itu tidak ridho sedikit pun terhadap agama yang di luar agama Islam lain berarti urang teh hewa lain teu meunang ridho ka jalema ka agama di luar agama Islam awas lamun urang ridho aya gereja dibangun ridho bi syai ridho bima yatawalladu min ridho karena hiji perkara berarti ridho karena sesuatu nu muncul nu lahir tina perkara tersebut ridho ke gereja sedangkan di gereja ada keyakinan bahwa Tuhan itu tiga sarua urang jeung ngaridokeun jeung nyenangkeun jeung nekadkeun bahwa pangeran teh tilu sedangkan Allah teh lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan
Pancak Kristen mah Tuhan itu 3. Tuhan ibu, Tuhan bapak, Tuhan anak. Itu mah Tuhan boga besan. Awas ya ulah ridho ya kabehan dia, orang kudu bersatu. Ya, berjuang. Fitnah pasti aya. Di hewaan pasti aya. Dibuli aya. Dipitnah aya. Manehna gagal nyen gereja dijikeun jeung sakola Santa Lorencia, ayeuna moheng nyen gereja. Ya Allah, matak muludan teruskeun. Amin amin. Zarah kubur teruskeun. Asal ulah salah zarah we nya. Ulah asal munggul beta anu men diprek berisno umapan. Waduh, no ulah kitu no. Zarahna nu jelas no. Tah di Masjid Alam Sutra geus loba paham-paham anu ulah kunut, ulah maca doa di antara dua sujud, ulah make doa, taswiridan, ulah salat, bahkan muludan ge diomong apa sih artinya? Bahkan ziarah kubur diomong kumanehna. Masa sih sampai eta teh kuring geus deket urang tawahabi. Mangkieu. Euy. Waalaikum. Rasulullah lempang jeung sahabat. Begitu lempang cak sahabat teh kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami lempang jeung Kangjeng Rasul, begitu sampai ke kuburan Rasul ngarandeg. Sahabat bertanya, "Ada apa ya Rasul?" Rasul mengatakan, "Wahai sahabatku, di kuburan ini aya 2 lalaki nu disiksa ku Allah adzaban syadidan, dengan siksa yang amat dahsyat." Maka sahabat bertanya, "Dosa apa ya Rasulullah?" Cak Kangjeng Rasul, "Nu hiji dosana mun kiih tilok ngisang." Risno masang tenda tanggung, hayang kiih wer beka tihang tenda. Maka tereh karatan eta tihang tenda. Biasana bakdu supir ya, setengah supir, henteu sakabe supir. Supir mangopang supir. Eta supir mun hayang kiih sok minggir bae nya. Laju dibuka calana. Kiih di ban. Ai beungeutna maka luhur teh ogah nempo manehna ge kieu bae kiih nananggah nempoan manuk meureun. Bisi manuk di luhur enclek ka manuk di handap kieu bae manehna luhur. Laju geus beres bae cai kiihna merengket teh kitu teh tah. Geus beres kiih lain ngisang huluna teh disintrekan kitu lin kitu nyanonya. Laju geus beres teh huluna disintrekan eta kunaon atuh disusutkeun huluna ka ban swe we atuh mungkin hideung bae huluna eta. Lamun tah can ditobatan datang ka maot eta ku kiih bari nangtung bari teu ngisang adzaban syadidan, bakal disiksa dengan siksa nu pohara. Geus sok heran aya masjid kuari nggon kiihna nangtung. PDKM urang mah ulah PDKM. Ulah urang mah. Weh cenah ji mending nangtung lah teu kadeulean birit. Kajen birit ieu sidekah bae nya. Ada kos urang ieu rapi ya tinggal turutan kita nggon kiihna rapihan bari aya tutupan kiihna cingogono kiihna ulah bari nangtung biasana lalaki awewe mah moal aya nu kiih bari nangtung moal acak-acakan urusanana nya atuh rusak awewe bari nangtung mah kiihna bari diuk ge manehna mah kiih diuk bu andeng beban bandeng teh paket kotok ge paburia. Tah hiji tah nu kadua ieu jelema nu matak disiksa teh naon sok nyeri batur ku letahna namimah ngadu-ngadukeun jelema sehingga batur pasea pacerai-berai matak ieu nu dua dosa sangat biasa dianggapna padahal siksana luar biasa. Oleh karena Rasulullah merintah ke sahabat, wahai sahabat, ambillah 2 pelapah korma terus tancapkan di ieu 2 kuburan. Sahabat bertanya, apa tanfa'uhum ya Rasulullah,
apakah jaridah ini atau pelapa korma ini ya Rasul manfaat bagi ahli kubur? Cak Kangjeng Rasul, iya, selama daunnya masih basah kemudian daun ini bertasbih, maka tasbih nu dibaca ku daun eta manfaat bagi ahli kubur, bisa ngurangan siksa ahli kubur. Tah bejakeun ka urang Wahabi, lamun cak manehna ziarah kubur tidak ada artinya, Fatihah di atas kubur tidak ada artinya. Rasulullah nancepkeun tangkal korma, cak Kangjeng Rasul, lamun diurang teh korma Kamboja, mun teh Kamboja tangkal naon bae nu daunna hejo keneh ditancepkeun selama daunna baseuh, daunna bertasbih, tasbihna manfaat bagi ahli kubur dan daunan ge manfaat dikala bertasbih. Atuh komoja lemah jarah kumet jarah kamang awing can pahe ke mangawing mancannya ampura med kama oyeng med jarah assalamualaikum jakum kumet aya jarah med tak kumet we eta di TB mah ngaranna Andre manehna. Masya Allah, Andre ngaranna. Wih, luar biasa. Kenalan teh ngaranna Santi tah urangna. Masya Allah, jarah urang ka kuburan, bu ka bapak urang ka mah urangnya. Ya bisi teh nyawa ka jarah ya. Bisi pamuda urang ngomena HP bae ngaji tilok, boga batur Wahabi, laju teu meunang zarah, ilu tah inggis mang. Nah eta si Andre eta sasada tah. Andre ngaranna mah bu, masya Allah mun ka Talaga Bestari kieu bae manehna teh tetungkul-tungkul nempo pramugari meureunnya. Laju pramugari tungkul bae ogah neuleuh ka manehna Pak. Ih masya Allah Mang Kumet mah luar biasa. Mentak manehna mah kaleuweung ka mamana tilok sieun sebab setan ge maca ayat kursi nempo manehna mah. Bednya. Ta zarah Pak. Zarah kuaring geus mulai ya, loba nu goyah. Muludan loba nu goyah, mata kurang ulah goyah. Tadi cak Abah Haji tadi di Cilongok guru urang hadirin makumullah, cahaya Rasul, cahaya agama, cahaya anu bakal nyinaran rohani urang itu harus diraih di antarana lewat ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah anu cahaya nate nyaangan jagat raya, bahkan wajah Rasulullah lamun dibandingkeun ke jeung mata poe eleh mata poe. Buktina Rasulullah mah teu aya kalangkangan, teu aya kalangkangan, sebab cahaya mata poe ge meunang nyandak ti cahaya Kangjeng Rasul. Atuh cahaya mata poe eleh ku cahaya Kangjeng Rasul. Bahkan Rasulullah ku caang-caangna kieu ya Pak polisi. Ya, Pak polisi nih ya. Iya. Jadi dina pada suatu poe Pak polisi ya. Iya Pak, pada suatu poe Ibunda Aisyah di malam hari ngaputan baju, masya Allah. Iya Pak Awing tadi anaknya kuari abahna nembalan Pak Awing tenang aja, itu ngaputan baju Pak Awing seperti yang sering dilakukan oleh Tekenok itu Pak Awing. Pak Awing ngaputan baju tipe tinggi ngaputana jarumna murad kan nyi Siti Aisyah niarannya ta jarum poek begitu kenyiaran jarum jol Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad eta kamar anu poek ngadadak caang ku sinar wajah Rasul. Jadi tekudu make lampu deui ruangan nu poek ge datang Kangjeng Rasul mah caang. Lampu keur parem datang Rasul caang. Ayo urang mapan lain deui, bibi keur ngaput baju, jarumna murag, datang salaki, listrik keur hurung ge parem. Poek. Katakan kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji
kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji ya Rasulullah ya Rafi ya Rasulullah ya Rafi syani wan Anfata ya jiratal ya uhailal judi wal. Setiap imah, setiap tempat, setiap kamar anu di eta kamar teh aya Rasul jumeneng di eta tempat di eta ruangan. Laisa muhtajan ila suruji, teu butuh kana lampu, teu butuh dicaangan karena eta kamar caang, eta imah caang ku sinarna Kangjeng Nabi Muhammad. Tak mudah-mudahan bae hate urang kasinaran ku muludan, amin ya Rabbal, sehingga penyakit-penyakit hati leungit, amin amin. Lamun eueuh penyakit hati, eueuh hasud, eueuh ujub, eueuh ria, eueuh sum'ah, eueuh takabur, eueuh hikdu, eueuh hubul mal, hubul jah, hubul riasa, eueuh syuhrah, salamat. Kan kuari loba jelema nu hayang syuhrah, nyaho syuhrah hayang viral. JJ channel, BHS channel, Bentar channel, aya jelema hayang viral. Tuh ngomong kieu. Di Indonesia, di dunia ada Habib, tapi di Indonesia belum terbukti, belum terverifikasi karena tidak dibuktikan secara ilmiah. Hayang viral, awas ulah ilu ka jelema eta. Ya mumpung lobaan di hampurannya, mumpung lobaan di kan kuari kerame ya. Bener tak? Aya nu ngaragukeun keturunan Mang Risno. Ieu Mang Risno kudu tes DNA. Kamana kira-kira Mang Risno ieu DNA-na? Dulur, baheula punten ya ka Abah Haji di Cilongok, punten bah rada panjang setik. Jarang kapanggih ya ke jeung ieu baraya ya. Masya Allah. Komo jeung Mang Sahadi, waduh Masya Allah. Mang Sahadi eta kan? Allahu Akbar. Bos megeper. Ya, baheula aya guruna guru-guru urang. Kula boga guru di Kampung Sawah. Abah Kiai Haji Hilmi. Abah Haji Hilmi boga guru di Pleret. Mama Bakri. Minangka incu. Mudah-mudahan di aku. Amin. Laju guru orang Abah Sepo berguru ke Mama Bakri. Laju guru orang di mana bayu si Banten Buya Cidahu berguru kepada beliau. Cak beliau kieu hadir rahimakumullah. Ke bakal aya jelema anu dua model. Pertama ngaragukeun, pertama manehna teh ingkar terhadap sahabat. Siapa mereka? Syiah Rafidhah. Nu kadua ke bakal aya jelema anu anti ahlil bait, anti dzurriyyat Nabi, anti Habib. Apapun itu alasannya, tesiskah, tidak terbuktikah, secara ilmiah tidak terbukti, apapun alasannya, intina mah manehna hewa ka Habib, benci ka Habib, manehna teh teu cinta ka Habib. Apa kata Mama Bakri? Hadirin dengekeun ya, camkeun di hati urang ya, kabehan lain cak si Haji Fudali, cak Mama Bakri nu disarahan ku urang waliun min auliyaillah. Apa kata beliau? Lamun aya jelema nu kos kitu, hiji la tujalisuhu, ulah diuk jeung si eta, ulah ngadukung ka si eta, ulah percaya ka si eta, senajan pinter atawa ilmiah tetap urang manuturkeun Mama Bakri. Mama, bagaimana Bapak Abri? Kenapa Anda ngahuai? Oh, ternyata Abri ge diajak ngaji mah. Tapi wajar sebab geus 3 peuting muludan bae.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu langka abri kos kieu. Cak manehna alhamdulillah kaji kula nu matak rajin muludan ieu di imah jarang ngejo. Ngejo mulut pinuh. Alabatan kiai. Masya Allah. Abri dilawan. Tuh. La tujali suhu. Awas. Ieu kuari komen-komen lo nu ngageser hati yeuh. Komen-komen lo nu ngageser hati nu tadina cinta ka Habib jadi robah teh cinta. Kedua, apa kata beliau? Wala taqulu ma'ahu ulah dahar barang jeung si eta. Geus ulah dideuketan be, ulah didukung be. Teuing urang ayeuna teh dia itu santri yang tidak paham nasab, tidak paham sejarah. Kajen emang orang mah bodoh iya. Tapi orang boga dalil. Guru orang Abah Cilongok cinta ka habaib. Guru orang Abah Cidahu cinta ka habaib. Guru orang hadirin Abuya Cisantri cinta ka habaib. Guru orang di Caringin cinta ka habaib. Guru orang di dieu sekitar orang kiai cinta ka habaib. Laju orang dek nuturkeun saha lamun lain nuturkeun guru-guru orang. Betul? Ya Allah, Mang Risno ge cinta ka Habib Syekh manehna mah. Kadenge lamun bari masang tenda teh sok maca sholawat. Tamatak para jamaah rahimakumullah, kieu ya cinta ka Habib eta syariat. Lamun Habibna make jubah, bewok, lisana paseh, ganteng, seungit, urang teu dititah ge pasti cinta. Tapi punten dia pan di orang sok aya Habib dah kula ge nitip ke orang lembur ya aya Habib bakar muter bae di lembur ya hampurannya bisi nginum bisi dahar pangridokeun terutama di Mang Embeh tuh kuari jelema aya di jero warung kosna tah pangridokeun abahna almarhum saminggu sabulan memeh maot datang ke kula Ji Habib mau nitipin anak aduh bah jangan di sini. Yuk kita anterin aja ke Habib Ali atau kemana lah. Nggak mau, anak pengennya di sini. Nih anak-anak ini Hashim, Al-Khirid ini ya. Bakar, Al-Khirid. Ini Syarifah, nih kakaknya nih Al-Khirid. Tilu-tilu nadi mah. Beb jangan, nggak mau. Habib nitipin dunia akhirat. Pan berat tah. Muter bae make skuter nu saha buat tah Habib dah. Nu boga skuter pangridokeun ya. Habib Bakar muter ke lembur kadang-kadang aya di nu tahlil. Habib kemana yuk ngendong di itu aduh masya Allah beb tah ayah Habib mudah-mudahan baik wayana Habib lembur urang berkah tah lamun misalnya urang sok ada tangan kadang-kadang assalamualaikum salam anu tah kanu kitu robah tante cinta urang matak bapak-bapak urang batuturkeun guru-guru urang baik ayana Habib dunia aman termasuk di lingkungan urang aya Habib Mustafa aya Habib Umar ya Habib ya. Iya, ini Habib yang merana saudara-saudara. Pamajikanna di Palembang, ai manehna di dieu. Atupan eta mah teu bisa di-downloadnya eta mah teu bisa. Teu bisa. Tapi aktif manehna ngaji bae alhamdulillah. Beb, doakan kami ya urang dieu kena darek ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Geus kitu bae pesenna tah. Mun kuari rame di medsos, aduh anu urang manuturkeun guru-guru urang bae cinta kepada zuriat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi bil balik sidana wafir ما مضى يا كرمي هو الذي ترجى لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي
waghfir ma madha ya wasi'al karami. Para jamaah ulah hudang ya urang nu ngadoanang ke Habib tikulah sakibenya ya tetep ngawakilan urang dia nuhun ya kanu hadir sadayana hampura teu saupama jamuan jeung berkatna. Mudah-mudahan urang kabehan sarehat pakai ibadah sehatna. Sakitu urang kupingkeun doa ti Habib, urang aminan doa ti Habib. Tikaula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Mus